Desa penting mah. Ya, urang teh can anggeus ieu nya SKU teh kamari teh teh nyaho euy teu ngarti ayeuna we ka dieu heula nya. Urang ka desa heula. Lagi lu mana budak? Hai, sim. Hai atuh, Patri. Ai nyieun sim simpel desa nyieun SKU aing. Simpel desa. Lain sim. Eta. Kada dibawa atuh. Mana udah daguan we atuh di dieu? Daguan ini sekedar. Ya. Anjing. Geus aing mah pulang ojek. Ieu. Balai Desa Rawa, Mang Jack, Yo. SKUA. Udah kudu nanguring ka ditu jalan ka di mau tanggaan bae euy. Oh, ada keur dibangun atuh ieu na ge. Balai Desa na ge. Bisa teh ka di jalan teh. Oh, Mang Jack, sigana keur dibangun ieu nya. Jangkung. Sok maneh heula budak. Cek lah buri-buri. Ieu nya. Si Doyok, mah gitu. Pasang budaknya. Buru mana ngajeng? Oh. Aji cangking aing beunang sih teh. Tukulan aja. Cangkeng beunang aing nyeri. Ieu teh na utang gitu. Pancan beres itu kayak dia teh keur direhab di Sukan mah. Wah, bangunanna megah ieu teh Sukan mah. Oh. Ya kaburit manten. Assalamualaikum. Pak Kuwu. Padang. Aku udah Ya, assalamualaikum. Bola saya teh telepon we asup. Pan aing ge assalamualaikum ai maneh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aya ini Pak Kuwuna. Aman Pak Kuwu? Sehat. Ya, Pak U. Sehat. Damang, Pak U. Alhamdulillah. Sehat. Cari. Ieu teh aya naraon kadarieu ieu teh mani sararieun ieu mani lobaan kieu. Aduh, hapunten pisan Pak Kuwu abi teh pedah seueuran sote ieu teh tas babarian abi teh. Tas milarian manuk. Abi teh mah manuk 12 juta. Lupas Pak Kuwu. Tah geus sakantenan ka dieu bade naroskeun nu kamari teh bade ngadamel SKU abi teh. Mang Doyok, Mang Jack, emang teu acan wae teh kamari? Ang kamari itu sih jelaskeun Mang Jack, Mang Doyok. Nya eta Pak Kuwu abi teh rada boloho. Kita kieu Pak U. Ya si Imah tara nyambung Pak U. Janten si Imah Doyok teh bade ngadamel SKU. Teu kumaha teu acan wae Pak U. Cicing maneh mah nyambung maneh mah. Tah eta pisan Pak Kuwu abi teh paninganan terus terang wae abi mah sakolana kapungkuran teu lulus. Tah carana teh abi teh kirang terang kamari teh entos abi teh maksud teh rek muka aplikasi Simpel Desa. Tapi abi teh kalah ningali loba awewe lah kata di baraju dina HP-na teh. Tah ayeuna sakantenan bade naroskeun kumaha carana. Oh, Mang Jack, Mang Doyok datang ka dieu teh cat apal cara-carana. Berarti Mang Doyok, Mang Jack, aya khusus kasih pelayanan, aya khusus operatorna dikasih pelayanan, langsung urang ka ditu we ka ruanganna langsung. Oh, muhun atuh Pak Kuwu, sakantenan aya na sing beres lah abi. Soalna ame teu bolak-balik wae. Aku Bu, kita kendala gitu. Mangga Pak Kuwu. Enggak, sok, ayo. Ka ruangan paling ditu. Assalamualaikum. Damang, Alhamdulillah. damang Pak. Alhamdulillah. Damang Pak. Alhamdulillah. Damang Pak. Damang. Betul aja jawab semua dulu. Kumaha Bang Jack, Mang Doyok? Janten kieu Pakasi, abi teh kapungkur teh pan ka Pak Kuwu teh bade ngadamel SKU. Tamu kana teh tina Simpel Desa. Ari abi teh terang, tah bade naroskeun eta teh. Oh, nak beleguk ieu si Bang Doyok mah. Dan bejak. Tanyakeun aplikasina. Tah janten bade nyungkeun penjelasan kumaha carana ngadamel aplikasi Simpel Desa teh Tah gitu. eta. Bang Jack, Mang Doyok kok download aplikasina? Atos abi tapi keluar teh kalau gambar cewek wean bugolono. Atos, ngedownload amat di Play Store. Kan?
Carana eta teh, aduh, terang abi teh. Malum sebab doyok mah beleguk kayak abi mah pinter. Oh, terus ngadownload. Atos Saya ya HP-na dicandak teu ayeuna. aya dicandak HP nama. Mana HP? Aya nu bikin dicanak. Ngagadekeun, yuk, ngagade HP. Erek nyieun simpel desa ek dibuka lain ek digadekeun. Diuk mana mah cici. Nah, aya ieu HP-na terus ngadownload berarti. Aya KTP-na nyadak teu? KTP. KTP. Aja KTP lagi. Aduh, ieu mah toko besi. Wah, salah lagi. Anjing. KTP. Punten dekat canda KTP lagi. Aduh, Mau KTP teu? Coba KTP. Orang Indonesia teh buat KTP. Aing nyerakeun pisan. Kumaha atuh abi teu kabantun KTP-na, ieu teu buka KTP da cenah. Nyerakeun pisan. KTP teh penting bisi engke di jalan bisa kabadog copet. Nya anjing mah bade ngadamel jadi aplikasi simpel deh. Nah, aya KTP. Udah lama Mang Jek. Alhamdulillah. Asa rame-rame teuing gitu ya, aya naon ya. Kieu janten cerita nama Pak. Abi teh pade ngadamel SKU kamari teh terus kali ka paku piwarang ngadownload can simpel desa ari abi teh kirang paham gitu. Malum abi lah wawasanan teu luas gitu Pak. Iya, Mang Doyok, Bang Jeknya, satos ngadownloadnya gitu. Siapkeun KTP, lebetkeun nomor nikna. Oh. Eta Bang Jek, eta KTP nanti ka buka KTP. Oh. Ari KTP teh eta teh nyawa dina zaman ayeuna mah. Leungit kamari sareng dompeta bana kasina ge 25 juta da dompeta ical aduh. Tah, tinggalikeun ka Pak Kaspal aya KTP-na. Tah, tinggali gitu. Oh, Nah, dipasikeun. Oh, Bang Jek. Ngage nomor nih ieu teh simpel desa teh. Iya. Nah, yang naon sih budak? Injak semua. Bade dicobaan Bang Jek. Mohon atuh. Cobaan kumaha emang biasa ngage? Biasa ngamu KTP ieu ge, cuman kalau dina painten atas nami anu gaduh KTP. Oh. Nah, di bumi. Mang Doyok sareng Bang Jek. Ge ngamu KTP-nya. Oh. Nuhun. KTP nu pribadi gitu painten. Tah, ini mah cobian cara-carana kumaha gini-gininya. Mohon. Kira-kira tadi carana teh gitunya penelitnya. Oh, nya tah ieu teh kamari mah abi teh kalau keluaran teh gambar awewe nu teu di baju, coba belenggu. Ngartos teh. Ngartos nuhun ayeuna mah. Nuhun. Kami ngartos. Mohon, ngartos. Download di bumi. Iya. Terus masukkeun manginten identitasna. Mohon. Login sesuai KTP. Siap, login sesuai KTP. Iya. Mohon. Atur nuhun pisannya. Iya. Mohon. Non. Siap. Aku salaman maka dia lain ka aing sih mah. Nuhun, Pak. Atur nuhun. Yuk. Kita teh mah bisa di desa teh. Dari si hayang menang naon ke? Pamerakeun. Tuh, piraku bagoy si padang-padang atuh. Aing mah bulu.